Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat selalu sahabat. Rencananya mah hari ini mau jalan-jalan ke Peundeuy, jalan motong, jalan baheula ya, kena roskeun heula ieu. Kena roskeun heula jalur. Sumber monyet. Sumber monyet mau cokan nih. Orang terus ke tanah provinsi berarti. Anu eta teh nih relokasi. Tinunggal. Oh, Ayo mang. tah ieu cenah ieu. Sanggeun. Jalur baheula baturan SMP Pak Jarwo kadinya. Panayana mah jalanan dari jalan aya nu ngango. Oh. Setapak. Oh, jalur baheula baturan SMP ti Peundeuy teh nya. Tah iya atuh hayulah urang ke. Siap nuhun Pak Jarwo. Sip lah info tah. Eta we nu di jalan we. Kadi ke Cipulus cenah. RT ayo RT. Tah kadi ieu jalan Cipulus ya. Pemirsa ya. Ayo hampir. Hampir kepada Asia aing jalan. Keur neangan balad ya. Heuh cuy sekalian balik. Ayo. Ka dieu. Ih aing mah. Sekalian balik ya. Buru ya urang. Naon? Drone teh ka bawah. Drone Bang. Oh, wow, Google Map-na gitu wanieun ulin ka jalan eta mah. Kagak aya Hamawang. Bade ka Peundeuy. Oh, sudah sampai di Cipulus. Sirah cai Cipulus terbengkalai. Kayak orang tinggali lebetna lah. Reka ditu reka pada Asia. Orang nanyakeun deui. Ieu Bang. Tanya terus. Teu nepi-nepi ge. Kepada Asia jalan provinsi nepi. Teh tuluy. Tuluy tahan nepi. Kena mau ke kanan nih. Heeh. Berarti jalan Nuturkeun Lebak we kepada Asia. Eta mah jalan baheula nu nuturkeun Lebak mah. Nu ti Cilongong. Cilongong ka Didul batasan teh bas jalan menang cor. Oh, jalur urang kamari sorangan eta mah. Tah. Oh. Lurus eta ke meuntas Lebak leutik. Oh. Tangke dirinya terus we basna ke masjid pada Asin. Masjid Peundeuy. Oh, Peundeuy. Salamun Geus ka lemur berarti eta mah. lemur. Aya pengkolan teh cenah di ditu teh aya nu kapaseg di ditu teh. Kira Oh. pasag. Oh. Kalau di pasag teh mun video bisa mencet ka pasag. Tapi lebak letik ini kan. Lebak letik kayak lewat saeutik lah paling sabaraha meter mantap jalan kadinya. Ka pasag. Ka pasag kana ka naon teh? Lumarap teh. Ha. Dinya turun yang dari ka Hamawang, kita turun kalau itu karena pas ke warung buah. Oh, ka ditu ka Katomo. Waduh. entong ih. Tah. Hayu. Hayu. Halo guys. Tah. Ieu Cipulus kayak orang ningali lebet teh Cipulus lah. Ayeuna urang neraskeun heula ieu. Map. Masih di Cipulus. Sabaraha kilo? Sakilo aya sakilo. Sakilo. Sabaraha kilo? Sabaraha kilo? Heeh. Nah, Siap. sekilo setengah mah 15 menit. Masih kena di Cipulus shit. Singke heupeulah lah. Kayak ieu mah. Urang ke lamun anu eta urang nanyakeun deui nya. Hantem we tanya. Nepi moal kita teh. Baru sampai ke sawah Muncang ya, masih di Congyang Wetan ya, tebih keneh ya, lalakon teh. Oh, iuh lah sok. Aya nu wantun teh ya jalan-jalan ka dieu iuh.
Tah kieu jalanna ieu. Sawah muncang gitu. Tah ieu naon ieu? Urang teh ka dieu kamari teh leumpang teh. Ngapain itu teh? Tadi ya. Oh. Oh, Cilongong mana? ngomong tadi itu. Jauh keneh. Oh, jauh. Jadi mending ka dieu we. Ada rumah abang. Rek kadinya hayu, kadinya hayu. Ka ditu Cilongong apal teh? Sugan ya. Bang hayu we duaan mah. Pangsian. Tan rek mapai nuturkeun jalan urang kamari. Ngarah ieu. Hayu ka dieu ieu tah. Oh, ieu teh lain Cilongong itu nya. Oh, sugan teh Cilongong tah ka dieu ieu. Abang teh lah ini. Punya sam. Itu jalan ke Cibatu itu tah ke dia keluar teh tadi teh urang teh. Di Cipulus teh ka dieu ka Cibatu. Acan ka dieu ding. Lumayan balikna nanyak. Nah, pamirsa yang itu acan ka Cibatu di desa Cibereuyeut, lebetna ti Tagog lah. Jalan ieu mah. Lebetna ti Tagog ti hanapeun terowongan toh. Aya bumi sabaraha itu ngan sakedik dah. Kan aya 4 suhunan 5 suhunan gitu di dieu teh. Di Cibatu tuh aya tapi lumayan ini mah tuh ya asa aya ada jalan dia itu ke rumah itu teh tuh di situ teh aya rumah tuh aya hiji dua eta mah jeung saung jeung kekandangan. Oh, kalau gitu. Tah ieu Cibatu ieu. Tuh, tadi hiji suhunanna teh rumah teh ieu hiji, dua sakedik ieu. Ieu anu alihan ti digusur ku tol Cisumdawu di Tagog anu ngalih ka dieu. Nah, ieu tanah milik yang dikuasai pemerintah provinsi. Lembur Cibatu. Masih lebetna ke mana itu ya, desa Cibereuyeut, Kecamatan Congeang tuh hiji 2 3 ya 3 suhunan 4 suhunan. Kedik ya. Mana itu? Tah, ieu urang nanyakeun di jalur ka Peuneuy ya. Mun tas solokan alit eta nu eta ti jembatan teh. Jembatan. Terakhir mah paya jalan apa? Oh. Oh, iya itu. Agak aya nu di Sarawak. Oh. Iya nuhun atuh. Nu itu ka. Aya nyai-nyai lah. Halus ieu. Aya nyai-nyai. Hah? Oh. Enak. Sawah Cibatu cenah ieu teh. Kamari mah urang teh nanyakeun teh sawah naon sawah Cibatu.
Tah itu minggu kamari teh orang teh nepi ka dieu. Oh. Enak wih di itu. Terakhir saya teh ke sini. Rencananya mah mau napak tilas jalan teman-teman waktu SMP. Jadi teman-teman waktu SMP tipe deui ke SMP Congyang teh suka motong jalan. Udah belum banyak kendaraan dulu mah. Jadi pada jalan kaki. Tipe deui ke SMP Congyang teh nyubuh. Nah, sekarang saya mau nyoba lagi tapi bukan jalur yang ini cenah dulu mah. Sekarang sudah jarang dipakai. Tapi mudah-mudahan pembangunan jembatan Dusun Cidempet Blok Cibatu. Oh. Jembatan Cibatu itunya. Nah, tadi ya, kemarin tuh sudah sampai di sini pan saya teh. Tapi ada teman sekarang mah jadi tidak sieun teuing. Nah, sampai ke sini ya. Nah, babaladasnya ke sini. Di Cibatu, jadi itu tuh. Nah, ka dieu babaladasna teh ke jalan satapak cenah. Tah itu pi jalan ending itu tangis di tanya. Oh, tah. Gigir eta na. Oh, meuntas cenah. Meuntas menyeberang. Sok ding buru meuntas. Kade euy. Duh aing ngajlengnya. Ngajleng euy. Mal daekeun euy batur mah ka dieu moal. Mal daekeun euy. Tah meuntas ieu. Ayeuna mah pae jalan satapak cenah ding. Heeh. Mau daekeun euy. Mana satapakna ketempoh henteu? Hah? Heeh. Baturan urang baheula SMP ka dari ieu meureunna. Tapi asa jarang dipake da inu meureunna. Eta geus make naon eta? Map, make map henteu. Rute ieu wae. Geus lah. Tah kieu ye perjalanan ka peundeui teh ye. Apruk-aprukan. Teman-teman saya waktu SMP juga kalau dari rumah ke sekolah titipeun euy ke sini motong jalan. Nanti keluarnya di Cipulus. Nyubuh. Tahun 80-an lah. 80 awal. Perjuangan ke sekolah teh. Hoyong sekolah.
Tuh olok-olok. Tah kebayang lamun urang kamari sorangan leumpang ka dieu nutur nuluikeun euy. Aduh duh duh. Tos heula tuh. Oke, urang teraskeun da kieu lah. Perjalananna kirang langkung model kieu. Ah, ketemu euy. Tanyakeun. Tebih keneh. Tebih. Bade maaf ieu we maaf ah ieu mah. Oh. Jalan-jalan. Jalan nu kapungkur ieu teh. Oh. Oh ya sip lah ieu. Ka mana ieu na? Ngarit. Oh. Aya amprok sama orang lah. Atoh orang nih. Aya tapak muning ding. Oh, ke sawah tenang lah. Tah ieu lah, tenang. Iya teh. Ai kapungkur barudak sakola ka Conggeang jalan mana jalan ieu? Jalan ieu ke pasar. Oh. Bang, mun di provinsi tahun 2002 genep di ieu kan di Cipulus, Conggeang wetan ka dieu teh pasti ka dieu ieu teh nya ada ukur-ukur nuju Paku Adeng teh. Tuh. Patok da jam kecil deui we da pogeus anu tapi Jalur mah ieu nya, Pak. Anu ageng nama anu paling ditutu di Bala masih kena aya. Aya nya satu acan sacan eta muntas lebaknya. Mohon. Oh. Iya nu hoyong eta teh jalan pintas teh. Oh, tah. Tahun 80-an mah kantos abi ningali tapak dorongan baso ka dieu teh. Oh. Nya, waktos Pak Haji Sobari nangpayang ai ka ditu nama teh sae ayeuna teh ieu kamari teh Pak Kubu teh tahun kamari nyarioskeun bade mulai di bekoan teh henteu. Tahun payon mah di provinsi. Aya 800 juta. Ieu teh jalan 800 juta anggaran jalan ieu. Oh. Jalan alternatif teh ieu. Oh, Da sabaraha kilo dugi ka Cengangkeng 3 kilo. 3 kiloan cakepnya. Iya, hebat bare ka mana ini, Pak? Bade milarian kalapa. Oh, enggak. Nuhun, Pak. Nya. Tadi we nya, Pak. Nuhun, Pak. Ya. Betul, cenah kesini ta teman-teman saya waktu SMP tahun 80 awal teh kesini cenah jalan teh. Cuman ieu tali sepatu lesot. Jadi saya harus membetulkan dulu tali sepatu. Nanti ti kurawat gimana? Jadi bisa rada. Kemana? Lurus. Ya, siapa nuhun, Pak? Ya, anu katongoh mah kapasag meurending nya. We. Heula. Heula lah urang narikeun heula sepatu Aduh, kuat ka pohon video baka ting ku bingung eta bising nyasap. Nu lidig we ding. Oh. Olah, aduh euy. Lidik eta mah teh lidik eta mah. Aduh. Aya. Merake sepatu batur. Euy. Aduh. Kebon naon ieu euy. Guru Yaya baheula ka dieu muruneun euy. Oh.
Oh, baturan orang bola SMP teh. Awewe lalaki teh. Nyubuh, oh. Ngesang ding. Ngesang. Aduh, bener orang leumpangannnya. Bisa jam cenepi cenempo lemur. Aduh, tanyakeun can aya di teh. Aya tapak munding euy. Heeh, tah. Duka lah naon ieu lemur mah. Blok-blok nama ieu ngan dugi ka dieu we kata seula. Cing. Kaluarna ti mana ti peun deui ti mana? Ka peun deui? Ka masjid. Oh. Iya. Ciil. Ciil kan nih. Suka. Etana ka mana Cikukulu naon ieu lebetna? Kepada asih. Kapaseg oh. Ai paseg mah ka dieu caket. Oh, nuhun. Ari motok ti dieu mah gitu. Nuhun. Keras gitu. Da ageng ka ditu mah. Aduh. Saya eta ka ditu mah da ageng. Allah. Mohon. Oh, masih kene ieu. Oke tahun sabaraha eta diciriano. Tuh. Mohon. Di Ciriana mah ti tahun sabaraha ya nuhun, Pak. Nuhun sami-sami. Bere ka mana, Pak? Terus ke mana? Kalinya ka kebon. Oh, ya betul, cina ke sini. Ini teh jalan sudah mau digedean, cuman anggarannya belum turun. Teuing atuh. Sawah naon cenah dingin teh? Kiil. Hah? Siil. Oh. Siil keneh. Geus urang teh. Kan bae caket urang lembur mah da beda jeung caket urang kota. Ngan kieu ieu pamirsa ieu. Kebrus wae urang mah. Kade leueur eta nincak eta mah teh. Kade. Oh, leueur nincak aing mah tuh udah ka dieu tuh urang mah. Tuh. Kebrus wae urang mah. Hah? Aduh, euy. Oh. Sirah cai, punten ngiring ngalangkung. Ngiring ngalangkung ya beli. Ada sirah cai, iya ya. Nah, tos kedap deui cenah dugi ke jalan. Perjalanan tadi jam 7 urang teh nya di Congleang. Bari jeung kokul suka naroskeun ge ieu teh. Terus jalan ke dia ya. Aduh. Iya nah iya terus lebet naon ieu? Pada asih. Oh, Cicomrang. Dicomrang. Ya. Da kadinya mantap di sore deh. Oh, atos. Ya sama itu tuh. Oh, desanya. Sana ku Kapoktan. Tanya. Mohon. Ini dari yang jalur tani kadinya. Ya mohon, lepan tah di sor. Oh. Oh, eta teh Cibereueuh. Nuhun. Cibereueuh eta mah. Cibereueuh pada nuhun. Jembat. Eta batasna teh. Oh, kadieuna. Lebak Sasak. Pada asih. Nya nya tah pan lebak teh aya nu alit. Aya nu alit pamuntasan eta. Oh.
atasnya eta. Oh. Kemana Pak? Anu Cikujang mana nu kalebet Cikujangna? Cikujang mah ti eta sasak eta. Sasak anu tos dibangun. Oh. Cikujang mah. Cikujang. Mohon eta ka masjid itu nya Pak. Hah? Ka masjid. Mohon. Iya, sip. Nuhun. Nyalak motor tuh. Itu. Nah aja pan mapah si Conggeang Kacipulus teh. Geus. Tenang jang lah orang teh. Geus ka ameu taneuh mah. Balik teh ka mana, Ding? Hah? Jalan gede, lumayan nanyakna sih. Arek. Geus atuh. Pagaringkeun sepatu. Aduh. Keunlah orang teh nu penting mah. Tah. Rungkun awi cenah keke penaksang rungkun awi asa sering amprok jeung rungkun awi teh euy. Deuh keunil tiis ieu ya. Tembok penahan tanah. Tah ieu teh ka ameu ya leuwih di lemur ya. Kita sudah sampai ke lemur ya. Di Desa Padasih. Naon itu ka peundeui naon peundeui tuh. Alhamdulillah ya. Aprok-aprokan di sawah teh. Oh, pas dugi ya. Jam sabaraha ieu, Ding? Sajam setengah beri jeung seueur tataros da seuriren. Sajam setengah teh seuriren. Jalan-jalan. Ke ka mana ieu lain ka dieu meureunna, Ding? Hah? Ih. Antem ulah ngidul kudu tanyakeun heula tuh. Eta aya tower tah. Heeh. Halo. Di lemur ge geus nanyakeun keneh wae cenah nya. Pangkaning can mumuluk euy. Ieu wadah bagong ieu, Ding, ieu bagong, Ding. Ieu. Kita ke kampung pun euy meureun ieu nya. Naon atuh. Tinggal tuh. Tuh suasananya. Sudah kalamur aya tower. Cai curcornya. Duh. Tah aya tanyakeun di hareup. Bener tapi ka dieu. Itu rasa ke mana Parapatan, Bu? Oh. Ya. Nuhun, Pak. Naon ieu kampung naon namina? Kampung Peuneuy. Peuneuy. Oh. Desa Padasih. Peuneuy teh ieu nya. Kampung Peuneuy teh ieu tah. Dusun Peuneuy, kampung Peuneuy teh ieu. Peuneuy teh.
Kapan euy. Heuh. Tuh, punten. Tah eta parapatan eta. Bu, punten eta payun parapatan, Bu. Oh. Sudah sampai. Sudah sampai di parapatan nih. Parapatan Pendei. Perjalanan ti Conggeang apruk-aprukan. Motong jalan, napak tilas. Jalan waktu temen SMP sekolah, berangkat sekolah ti Pendei ke Conggeang. Oh, enggak. Jadi tahun 80-an teman-teman SMP saya teh jalan kaki kalau mau ke SMP dari Pendei. Oh, enggak. Dari Pendei, dari Desa Pada Asih ke SMP Conggeang teh jalan motong ke Cipulus keluarnya waktu SMP teh. Tahun 80-an awal. Lumayan capek jadinya saya napak tilas. Manawi penak sareng temen waktu saya SMP di sini nih. Kayak orang ningali ya di mana akhirnya ya. Masjid dia ya. Sudah sampai di pertigaannya. Itu jalan Pada Asih tuh. Ayo masjid dia. Bersama tim RR sudah sampai di Pendei di sini. Oh, apa? Masjid Al-Fatah sudah sampai di Masjid Al-Fatah Pendei ya. Terima kasih sahabat telah melihat tayangan ini. Salam olahraga. Salam nyiksa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.